asupkeun kana bahasa yen Allah di alam dunia teu nyiptakeun disebut lagi ajwaja papasangan. Langit jeung bumi, luhur jeung handap, alus jeung goreng, bener jeung salah, daek jeung kedul, awewe lalaki, lahir batin, dunia akhirat, geura toong ku ibu, naon di dunia anu teu papasangan? Papasangan kabeh ge. Bener salah, daek kedul, alus goreng, bener teu benerna, milik saha eta? Milik urang. Ieu ustad cek batur, ustad osok bener keur ngeureuyeuh. Ustad osok salah, ampura bisi di dieu ustad urang ungeuk, mineng. Palebah mana ustad minang salahna? Euleuh, kuring ceramah unggal peuting lamun nerangkeun tahajud popolotot ka batur mah tahajud. Batur mah nu ngupingkeun kuring dekul tahajud. Ieu mah nu nyaritana alhamdulillah molor. Hiji tah. Lamun sim kuring nerangkeun bab sedekah make dalil. Da ngarah ka kupingeun ku batur innamal shadaqata lil fuqara. Anu ngupingkeun bab dalil kuring batur sarodaqah masjid kasumbang, masjid kabere. Nu akhirna budak yatim kasakolakeun bati saha eta? Bati ngupingkeun ustad nu ngomong sedekah jujur entong neangan contoh nu jauh peuting ieu naha kuring sedekah lain tapi jujur peuting ieu kuring ngadon ngalegleg ladang sedekah. Harapan beres ceramah engke nu hajat jeung punten cenah Pak Ustad kagagelan atuh eudeuh ditampa wih dijamret Pak. Matak lamun isuk jeung geto batur ngomongkeun beh ustad hubu dunia kuring kikian teh jujur tilu pahala keur kuring teh. Kuring ceramah di ditu di dieu tilu paganjaran keur kuring teh hiji pahala tina nerangkeun ilmu. Dua tina silaturahmi ibu teh teu wawuh jadi wawuh oh ieu ustadna gerhana anu jiga si dewa teh. Katilu kuring teh mau mobil make bensin heuh beureunan sodako harta tuh tilu pahala keur kuring teh lamun nu hajat teu mere duit. Kumaha tuh lamun nu hajat mere heuh nu tilu leungit ngan duit meunang. Tinggal tanya eta ustad deuk milih pahala deuk milih duit. Aduh punten nya sementawis mah artos we. Nya Mojeh batur nyebut hubu dunia bah hampura saha sok ngacung saha jelema nu geus akur jeung kahirupan nabi eueuh. Nabi mah aya jelema ngaliwat ya Rasulullah aya nangka dipetik dibikeun ya Rasulullah aya lauk disair dipasihkeun ya Rasulullah aya buah diala dibikeun. Itulah akhlak nabi. Bayangkeun jeung umatna nu sok loba ngomong sunah rasul wadul gede aya ngaliwat ceuk buah kumaha cek ibu can asak kayak geus asak ngaliwat deui ceuk geus asak deuk dijual kayak sugan aya sesa nyesa tilu ngaliwat deui ceuk nyesa ho keur aing leungit weh buah hiji jujur jug datang ke RT moal teu nginjem ceuli teu nginjem panon nu maling buah teh moal teu cucungik si eta picacapekeun nu diulik matak lamun urang deuk nyoko nyuku noong kana akhlak nabi jauh tanah ka langit saha nu geus akur hirup jeung nabi. Matak meje nabi nawaran syafaat ka urang sararea lantaran urang kudu sadar urang mah anggang jeung kahirupan nabi Pak. Nabi nerangkeun Islam beak harta nabi setengah kota Mekah warisan ti Siti Khadijah ludes beak ukurnya sabumi 4 kali 5 meter pasagi bari doyong memela karena Islam nepi ka beak harta. Coba urang umatna melaan Islam lain beak harta ngadon boga harta nya ya. Atuh kumaha supaya teu dosa teuing? Hiji jadi ustad mah tong olo-olo lamun diulem datang tidak perlu dijemput, pulang tidak perlu diantar. Naha ustad lain uka-uka. Dua tong wani main harga, katilu tong olo-olo. Nu kaopat, Pak Ustad bari nuang naon anada sagala beuki. Teu kudu riweuh. Satuju ya. Teu. Atuh eta dalah-dalah teu dikopeah, tong jadi gujrud da pidato lain ku kopeah. Ku bibir keheul atuh da. Tah hadirin kaum muslimin Allah teh nyiptakeun ajwaja bener salah milik urang daek kedul milik urang lamun jelema sadar nepi ka dinya geura eureun nyaritakeun salahna batur da urang ge sok salah jiga batur geura eureun nyaritakeun kedulna batur da urang ge sok kedul jiga batur lamun urang teu bisa eureun batur ge moal eureun nyaritakeun kagoreng patutan urang nu akhirna Islam seuseut maju kala kasilih cokelan kana kagoreng patutan sewang-sewangan bener tah hayangan keprok sebenarnya. Kunaon sabab di urang nyieun masjid hese pinuh hiji jawabanana nyieun masjid lain karena Allah tapi nyieun masjid di urang kadang-kadang karena beda paham jeung masjid sabeula.
Masjid itu utak-utak orang henteu panas hate der nyieun masjid, lain masjid Al-Ikhlas, lain masjid At-Taqwa, ditulisan make plang masjid tanpa utak-utak. Nya teu garaya lo aya kitu.